aswani kumba aswani anu kiwari ia aswani kumba ngahaturanan rayina ye ulan kadieu di lapar Kang ho sarua ai di jero tawanan mah kieu Muga-muga Kangjeng Rama anu parantos aya di alam barzah pangresa Kangjeng Rama Arya Kumbakarna mugi ditetepkeun dina tempat anu nikmat mungguh Pangeran Kanca margi murni pisan ti mimiti niat dugi kaangkatna dugi kagugurna teh sanes rek melaan kamurkaanana si urang tapi rek melaan negara jeung bangsa ngabelaan lemah cai ieu sasat mere contoh ka urang sarerea ngan ieu teh patongong-tongong keneh jeung kahayang nu jadi adi nu matak ayeuna dek disawalakeun ku kaula kaki adi menta pangrojongna ti sarerea batur-batur ditawan yap adi kadieu de naon Kang urang badami ngeunaan urang we urang perang tibatan urang nyang sarama di dieu teu bisa heueuh kelanan dieu keula lain jahatnya si Uwa komo kadengeun-dengeun cacak anak he urang dihukum ku mung-mungna perang wing dah pikir ku akang ieu teh lamun urang milu perang da matina ge mati konyol ieu teh teu nyalahkeun akang kumaha tu jalan kaluarna heuh kelana aya ditawanan dina waktu ieu ngandika kumaha Kang ieu teh aya naon wing jeung lapar jeung naon geuning di jero tawanan teh dibere daang pinuh ku serah deungeunna ukur angeun meni teu karasa uyah gula Kang tah kitu nu matak teh oge hasil tapakur ya hasil tapakur hasil mikir nagara urang anu sakieu keur harenghengna nagara Alengka Dwirja pajejeut tina sagala rupana keur kucrut keur kusut ekonomi ruksak birokrasi hukum politik keamanan merajalela na kejahatan potensi kriminalitas can ditema ku bencana alam tak ieu teh sabenerna Ki Adi
dina katerangan ieu teh natrat kajadian anu model kieu teh ieu teh tanda-tanda bukti ayat-ayat pangeran teh teu bohong yen maha benar Allah dengan segala firman-Na yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema jelema nu teu malikir heueuh can pencemaran lingkungan anu neangan untung tina enteng nyieun kasempetan di jero kasempitan loba nu nguseup dina cai kiru ruksak we ku ayana ieu kajadian teh wah beuki tambah-tambah teu pira tina soal pribadi pan si uwa maok awewe nu boga salaki maling Dewi Sinta garwana Barakatakrama Batara apa tina pribadi mamawa ka nagara tah ieu sing jadi contoh nu patotos teh lamun urang jadi pamimpin lamun urang jadi raja jadi kahayang pribadi ulah dibawa kana kahayang raja kakeheul pribadi ulah dibawa kana kakeheul raja ta ieu mamalana ieu apan anu cilaka mah nu teu mais teu meulem Ki Adi nya oh ari kahayang geuning rakyat dikakayak ai geus jadi geuning sakarep ingsun ta eta nya gitu tah pikeun kaluar urang tina ieu jero tawanan hiji-hijina jalan lintang ti urang sanggup perang teu Kang kuring teu satuju perang mung mati konyol Kang sabab lamun urang ayeuna ancrup kana pangperangan ieu teh sacara teu langsung urang teh melaan kana kamurkaanana si uwa melaan jelema salah konyol teu mati syahid teu hararayang teuing teu kapikiran ku udung ai teu hayang dipentung mah ku udung nu salah dibelaan innamal amalu biniat innamal amalu biniat saknyana ari amal-amalan teh kumaha niat nah niatna urang kapang perangan teh dek melaan kamurkaan si uwa apa rek melaan lemah cai urang dibawa kana jalur kanagaraan we urang salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun kana harkat darajat negara lintang ti urang salaku sekeseler negara anu kudu melaanana melaan lemah cai ibadah keneh usaha deui ai lain keluargana Batara Rama teh Batara mawa pamadegan anu utama eta oge tapi bongan ngalini negara Alangkadirja nya kapaksa urang teh ngalawan Batara Rama teh bongan ieu negara urang dilini namun disebut jalma munafik ari papatah Batara Rama digugu ai jelmana di perangan nah di dieu urang kudu bisa mertahankeun budaya teh agama mah tarima agama mah dan nitah bener nyarek salah tapi ai budayana urang Ayodya mah budayana urang Kiskena mah entong da urang oge ngabogaan budaya
apa ente budaya nupang kolotna naon cing naon calung lain tarawangsa lain reog lain Pancasilat lain pantun betot lain domret lain naon atuh budaya nupang kolotna teh bahasa tuh budaya nomor 2 kan jadi nupang kolotna budaya teh bahasa sabab bahasa nu bakal ngaraketkeun kana rasa anu apa kana bahasana bangsana ari budayana urang Ayodya mah budayana urang Kiskena mah tong dipake ku urang bedieuna pakaian da urang ge boga pakaian pribadi khusus urang Alengka oh jadi urang teh loba terobsesi lamun kitu tuh loba terkontaminasi tah jadi agama mah tarima dati pangeran tah mati Allah mutlak absolut dogmatis. Oh iya. Ai maneh narek ngadadetkeun budayana ka urang mah naon ceuk urang. Ke heula. Ai rek ngalinih budaya urang mah. Oh loba anu simpati ka Batara Rama nepi ka budayana dipake budaya urang diharamkeun tah. Sagalana. Pan keur dieu ta otakna. Keur dieu teh nu kitu teh. Ya. Tapi anggapan anu lian mah urang teh melaan kamurkaan si Uwa da samuka keun batur manuduh mah. Sabab urang mah percaya yen pangeran teh si ieu kolot tapi ulah dibejakeun deui era. Naon? Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Urat beuheung jeung beuheungna masih keneh aya antara tapi urang jeung anjeunna geus teu aya antarana deui. Allah mah maha dina sagalana maha uninga bujang hingga kana lengkah wujud manusia sanajan kana utekna ati uningaeun. Nu matak niatan melaan nagara jeung bangsa. Oh kitu nya. Jadi lamun urang perang teh sanajan ku batur dituduh melaan dasa muka dan niatna urang memelaan negara tah. Ngabelaan bangsa, ngabelaan negara sugan we engke paeh urang. Ribuan urang ke bakal datang di akhir. Esa hilang dua terbilang tuh. Patah tumbuh hilang berganti teh mati satu tumbuh 1000 tuh itu sok nilai-nilai juang dina dada Ki Adi pecenghulkeun lain dek melaan kamurkaan si Uwa sanggup nya lamun kitu mah niatna atuh sae pisan beureun urang heungan urang paeh ngora-ngora ieu edas itu si Adi lu takut mati muda ya daripada mati tua bari jeung doraka keuna naon pokokna mah saya mah banyak nu teu acan ka sorang jadi eta nu dipika cinta ku anjeun korbankeun kurban sagara nu dipika cinta nu pika berat ku anjeun korbankeun demi negara demi bangsa sabab dina jero perjuangan ieu teh meryogikeun pengorbanan ai pengorbanan meryogikeun ridho jeung ikhlas ai ridho ikhlas meryogikeun karena Allah oh jadi di jero ikhlas ridho teh aya karena Allah nya heueuh da urang Yahudi ge sok barang bere ikhlaskeun ridhoeun tapi pan teu karena Allah. Oh iya nya. Kitu sanggup perang.
sanggup atau lamun kitu macarana Kang nya negara urang lemah cai urang da urang teh dahar di dia nginum di dia jadi di dia tuh nya ya jadi sanggup lah lamun kitu mah urang bareng nyaan tega lara tega pati tega sumpah ya jadi satria Ki Adi nuhun kitu jiwa muda mah jiwa pahlawan mah kitu daripada urang ayeuna konyol mati di jalan ngajongkeng we alatan weureu teuing inuman atawa kabakar hate tina inuman atawa ekstasi magadon eta awak dikorbankeun kanu kararitu di mana nilai juangna sabab lamun urang terlibat kana inuman keras ekstasi jeung magadon sagala rupana hiji bakal ngaleungitkeun rasa kabangsaanana kadua anu pokona pisan mah bakal ngaleungitkeun rasa keimanan jeung katakwaan kanu kawasa kaduana nu tadi rasa kabangsaan katiluna nyaeta rasa solidaritas bakal teu aya silih asah silih asih jeung silih asuh bakal tumpur dina wujud di mana geus kitu urang bakal jadi runtah hirup jadi sampahna masyarakat nya lebarnya Kang si Uwa tuh nu matak abeh teu diteungeulan urang sanggupan perang jadilah kumaha lamun ai datang ai jekuk geuneng akang dek eta bangsat bukakeun panto besi beungah aduh Aswani Kuma Banyo ieu aing saha Aswani ngahaturkeun semahaturan rawuh wa Prabu nyakang wah nanaonan bangsat sian nyebut nanaonan paralun maklum kasuhun nu ninggalih nu dipamrih hapuntenna anu ditedawa panuhun ulah bade getas harupatin putra bade sasangam sanggup perang siap bangsat ngomong tesudi abrig-abrigan aing ngaku anak lamun sia mumul perang bangsat jeung lapar jeung diteungeulan Kang di jero bui ceni nah sia teh nyemah sadaya-daya wa tong digebuk ngahacurkeun semah baktos wa ampun wa diuk sia aduh Kang we ngasakedeung diteungeuna anu dina waktos ieu nepangan dua putra Kumbakarna anu aya di tawanan ngandika aduh ya Aswani kumba Aswani nah bapak sia teh jadi contoh nepi ka ruksak awakna leungeunna pegat suku buntung leungeunna weuh celirawing perang melaan aing ari sia anakna nepi ka eueuh karep daya mikir sia teh Aswani kumaha
tapi karusak awut-awutan. Ari siangan jedog wae bangsa. Mana tanggung jawab sia? Ieu deui. Ai. Ngadon tega ngajedog di tawanan barjeng ripuh barang hakan. Teu malalikir sia teh kabina-bina teuing kurang ajar. Ayo dek kumaha ayeuna? Buru-buru atuh Kang caritakeun. Paralun maklum anu kasuhun meninggalih nu di pamri hapunten anu ditedakwa kalayan wilujeng sumping. Putra hasil sawala sareng pun adi. Tiwengi keneh da putra tete acan monok ieu teh. Kumaha? Panginten katingali ku panon dekok kurang monok neda da puguh teu aya nu ngeunah geuning karasa sia tah hasil sawala wengi sareng pun adi teh nyaeta putra dina waktu ieu nangtoskeun nasib putra maksad mios ka medan laga init ka medan jurit lumaku ka medan tempur. Bener sia ngomong eta? Leres pisan, leres wa. Putra teh sangem perang dina waktu ayeuna mamangga wa. Ya. Lain basa-basi sia sanes teu nyungkun kunyuk. Henteu wa. Cilik putih celak herang putra teh dina waktu ayeuna ridho mios ka medan laga bener teu pino ngan ulah kadenge cara bapa sia dina waktu rek init lain rek ngabelaan kamurkaan aing cenah eta nyinggung keneh ka aing kadenge ngomong kitu ayeuna keneh gugur sia disapatkeun beung aing Tepino damel make implik rek belaan negara jeung bangsa sajabana ti eta lain dek ngabelaan kamurkaan aing kadenge kitu ayeuna keneh sapat sieung. Imbalan anu penting mah putra mios we kulan. Sanajan engke dina waktu perang kadenge ku aing bejana ti ditu dek ngabelaan lain dek ngabelaan aing dina harti aing bakal nyokot sia ti pangperangan. Malanya acua hapunten da kaula teh sok dicaletot sateu acana iya aing cadu make jeung kudu ngahampura jelema anu penting sia irit ka bener laga bener sakali deui aing nanya sanggup perang sangem sia sangem wa sakali deui sangem iya Bengah amar watas Bengah amar watas Bengah laka kiri-kiri lagi atenera ya ingkang hamidanget ya bagja kumbayangan aswani kumba aswani lamun maneh ayeuna geus kitu ayeuna samemeh indit urang barang daang heula jeung gua babarengan urang dahar heula anu nikmat aya tuturkeun aing wala dia balat tamtama geus siap taku kituna wayahna pin kumaneh aswani kumba ini ditunggu ku aing barang hakan babarengan
Salamet Kang itu tapi tecepekan dina hati marniatna urang marek melaan negara jeung geus tong tarik teuing bisi aya lonok hejo cak bodas urang genti wae na mun lonok hejo nuhun tukang bunga dina hati ayeuna mah urang miose ka pangperangan cenah geuningan si Uwa teh dek mere daang heula cenah nya. Hayu atuh Kang urang ini tah. Aswani kumba aswani. Kang? Iya. Kang jeung Rama ge di dieu nya gugurna teh. Meuni jadi sabiwir hiji Kang jeung Rama. Melaan negara jeung bangsana lain dek ngabelaan gugurna si Uwa. Tong tarik teuing bisi kadengieun. Keun bae da urang mah dek paeh. Kagok. Aya pamimpin teu ecreug teuing. Egois. Arogan. Kabina-bina teuing nya boga Uwa teh. Mentingkeun diri pribadi. Ai negara jeung bangsa awut-awutan diantep. Eueuh hati nuranian. Engke mah di mana aya pangabutuh antep tong didenge. Tuman. Ulah kitu. Lamun urang nyaritakeun bab kahadean eta hate ulah goreng. Lamun aya jelema nu kitu urang jadi goreng atau jadi pindah hate urang jadi goreng doakeun ku urang eta nu kararitu teh cing baru soleh cing buru-buru geura soleh cing buru-buru geura salaladar cing buru-buru geura baralik deui kana fitrahna sabab aya hak jelema mah pikeun husnul khotimah. Ai husnul khotimah teh naon? Alus katungtungnakeun. Alus katungtungnakeun teh kumaha? Tah heulaanan pagawean nu sautak saeutik sapopoe. Kumaha? Angeuskeun. Sapertina urang ayeuna ieu ngadongeng panggih jeung batur. Tuluy tungtungna teh jadi goreng, tak eta teh tungtungna naon? Sungul khotimah teh goreng mah. Lamun urang sanggeusna obrolan teh tuluy saling hampura di mana aya kasalahan ulah jadi naon-naon sungul khotimah. Ulah sungul khotimah tapi husnul khotimah. Lamun urang barang bere ka batur ridho ikhlas karena Allah ulah diomongkeun deui mun teu dibere ku aing sia moal nyatu tah teh goreng katungtungnakeun. Sedangkeun pangsilaka-silakana jelema di mana misleuk tina ibadahna, di mana misleuk tina pangabdianana. Kitu. Urang micinta kana kahadean tapi urang ngagogoreng batur ulah teh. Keuna dina ngagogoreng batur mah geus diwakilan ku Quran. Naik Quran kungsi ngagogoreng batur, apan Firaun diomongkeun. Apan Namrud diomongkeun. Abu Jahal. Tuh. Hepan eta mah contoh da urang ge da urang mah ulah ngewa hate. Kumaha lamun karatan tangewaan teh? Keun bae. Da cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanna nana. Nana mana si muncang nu sok nyeunan sapatu? Sia mah. Kitu. Coba cing dulu itu saya wih ayam monyet bodas
Alah meni lucu kitu monyet buluna Kang. Tanyakeun daekeun dikut-kut. Waduh. Ieu meureunnan. Anu kasebut ieu anu kakoncara aya monyet bodas ngan hiji-hijina ngaranna teh omannya. Oman batu. Ish eta mah pengusaha atuh. Iya Oman, lain Oman tapi Hanoman. Oh iya Hanoman. Saha siang teh? Ngaran kaula teh Aswani Kumba ieu pun adi Kumba Aswani. Gerabelaan Wasia. Anu ngaran Dasamuka. Ngan natrat sejarah deui. Naon? Yen anu goreng lampah moal salamet. Anu goreng laku moal aya panghampura lamun teu tobat. Ya, Anoman. Naon? Ulah disare kompet daunkeun uing jeung ua. Beda hulu, beda pamikiran. Beda pamadegan sanajan kuring sagetih jeung saturunan. Meureun di dinya mah leuwih deukeut ka Batara Rama sok narima patwa-patwa didikan atikan boh lahirna boh batina. Wah, sia mah bangsa buta deui. Sakali buta mah tetep buta. Tah ulah suudon kitu man. Teu nyahoan maranya si Oman mah. Ulah ditinggali butana yo. Oman sanajan tina bujur meri ari enog mah cokot. Da vitamin teteh. Ulah si ai meri batur mah. Tapi heueuh nya. Kitu. Tapi sanajan tina bujur kiai ai beye mah koneng entong da eta mah nu kitu mah kokotor. Entong tina bujurna mah tina lisana dangukeun. Kitu. Kaula teh niat teh perang teh lain dek melaan kamurkaan Dasamuka tapi santeuna deui. Ieu teh mangrupakeun hiji hambatan deui pikeun nyokot Ibu Sinta. Ieu aya ku kitu teh mah ngan ieu nagara uing ruksak. Jadi anu sinekna musuh anjeun saha? Musuh uing teh ua uing ngaranna Dasamuka. Atuh lain ua maneh we katu serang podaran kitu. Tah bonganna ku ayana laku lampah ua teh maneh jadi datang ka dieu. Lemah cai uing teh didampal ku anjeun nepi ka diruksak. Tah hartina anjeun teh leungeun-leungeunna Dasamuka teh anjeun. Wah jadi lieur ieu. Da agama mah lain keur nu lieur. Keur nu mikir aya mah tangtukeun nasib sok. Alah tong loba bacot Oman. Masyaallah. Kadeh. Hebat euy nu kadenge ku dewek. Perlu dicatet tah. Perlu dicatat. Dina ati sanubari eta dua budak eta sanajan awakna gede. Da umurna mah sana pun dewek teh. Budak kamari ieu tapi eta tekadna euy buleud. Tekadna rek ngabelaan nagara jeung bangsa. Lemah caina diruksak. Semangat juangna ngagedur. Tah cing nepi ka kitu euy warga nagara cecah. Ngabogaan rasa tanggung jawab. Sanajan urang ayeuna jadi warga negara, kaayaan negara henteu perang, unggal poe ge sabenerna mah perang ieu. Elu. Perang jeung pangabutuh. Jeung kasusah. Perang jeung kokotor. Nya. Rupa-rupa nu merangan kana hate teh nu mata kudu berlindung nya kitu. Kana rahmat pitulung Allah.
aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nya gitu nya. Hanoman, iya. Tega lara, tega. Oh, wih. Luar biasa. Hush. Lain hurui ibu benyite. Usian ieu leungeuna. Rada ngahulang si Anoman. Nyerinya. Yo, udah ditunggu. Cuk geuning. Syukur deh. Wait. Wadah kuat oge euy. Iya, wait. Rasakeun kurajan. Wait. Ya. Hei Aswani Kumba, tenyol adik maneh Kumba Aswani sampun wasing pati. Tenyol sia. Kiai pae euy. Aduh. Dek. Siapa pahit, sama manis, sabagja jeung satanggung jawab. Sabagja jeung sacilaka. Ayi mangrot digegel ku monyet. Akang bagja akang reus boga adi gugur di medan tempur. Perlaya di medan Danalaga, pati di medan jurit. Hei Dasamuka Raja Alengka. Dulur tumpur baraya beak pamili leungit pencakaki ngemasing pati adik mati kolot ngajolor. Rakyat pabalatak ieu teh yakin gara-gara sampean wa. Adik tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong da urang teh saguru jeung saelmu. Penasti kersayang tumampara. Ieu Aswani Kumba rakana lajeng ngalengkahan rayina. Atuh ku kituna da puguh saguru saelmu barang dilengkahan teh ieu tiasa jangira tangi. Dan lilir yang membangun. Lilir yang merbangun kayang impen sare ngalinu. Siapa biang Mercy? Nuhun. How are you? Fine. Thank you. And you? Selamat. Nuhun. Ayeuna akangeun. Hayo tinggalikeun. Haget ternera. Ningali. Keternera dan ningali kaget nak kiri-kiri lagi keternera ya kan ningali ya kiri lusilan paingan kiri hartina gunung, lusi cacing, paingan nyata tersangka sarebuk sebarang nyamuk.
hebat eta mangkila ngebletok gonok lakina digegel ku aing goreja teuy hebat waduh awas bot beki dieu beki panas perang teh awas naon aya kitu ta ilmu teh nya matak ulah nganggap enteng teh apaan sidik enggak jolor da sim kuring ninggal kungsi ningali ninggal abdi ge apaan sidik eta teh baguler aduh haling bot langsung lah tuh kade ulah lawan ulah ngap enteng aya kitu ilmu adi lanceuk eta nya teu disangka teh anoman ieu dilengkahan teh bieu teh kusaha ku lanceukna dilengkahan hirup deui ieu mode pun lanceuk kumaha basa ngalengkahan ucing iya dilengkahan joboros teh ngajuru udah ucing reuneuh hah kitu syukuring oge hali-hali deul hali lan hali sae doana we bilih kirang tanaga samat abdi 3 kali nya bilih peryogi beuleum gurame nya Kang Didin gitu ya Waduh, luar biasa dulu. Irayina ngagajleng ngalengkahan rakana. Woi, sia. Woi tuh, wah, wah. Aduh, ya. Aya Akang Silaing salalamat gitu. Hah? Oh, tuning ke Akang Silaing jang. Waduh. Ini tos lami urang teu tepang. Alah. Penting tadi babarengan sia teh. Kumaha? Pak, Jepang perangan luar biasa, Pak. Kumaha? Aya keanehan. Aya keanehan kumaha? Perangna eta anak Kumbakarna teh. Aya musuh putrana Kumbakarna. Ajaibna kitu tah. Ilmu pangeran mah. Kumaha? Nya keanehan. Buta teh 2. Heeh. Ngaranna teh Aswani kumaha Aswani, gelut jeung Anoman. Heeh, tuluy wah aneh, Pak. Ai. Ari anehna teh kumaha? Gelut. Da gelut mah teu aneh, biasa teh mah di pangperangan mah sanes. Keanehanna teh bin ajaib. Bukan daripada yang bukan-bukan. Tobat. Bapak jangan marah. Bapak jangan marah. Ini di pangperangan. Bapak bisa dibunuh. Tuluy pae hiji dilengkahan ku adina cager deui nu hiji deui. Pae hiji lengkahan deui ngan kitu we jeung kitu pa ieu teh moal aya jelema hideung.
maksudna teh meureun moal aya bule hideungna tak kitu monyet hideung ieu mah jelema hideung jeung anehna teh deui aya monyet jiga bapak sia teh kumaha ieu teh duh wa tuning Pak anoman ka dieu Pak waduh wah Semar kumaha Kaula teh asa kateter itu. Ka lain kateter ku gelutna, ieu ku capena, ieu leuleus ieu. Ai eueuh nu eleh mah kumaha atuh. Kaula teu eleh itu teu keok. Padahal babari ngalekeun kitu mah. Di kumaha atuh bejaan? Kulub sampeu. Tuluy di kulub sampeu teh tah. Sanggeus di kulub tuang we. Panjagjag meusan. Nepi ka teu nyambung kitu. Aduh, raos teh kudu bisa sampeu teh dibanyur ku oli. Ngeunah nya henteu da oli. Duh. Cing pingkeun mah cakar tuh man. Udah ngajen ka uwa. Kumaha? Ieu hese ieu wah. Eta dua budak teh sarua elmuna. Ai paehna mah babari. Paehna babari, udah digegeti korona atuh. Ngan dilengkahan hirup deui, hirup jadi hirup duanana. Mode abdi jeung sidawala kitu lamun sidawala gering lengkahan ku abdi. Nya, tuluy ngising. Gitu. Ngan di mana ngalengkahan dewe ku esuk dirawel. Udah doraka tuh. Aduh, ampun aing. Nyakit saya tuh. Maksudna cing nyuhunkeun bong-bolongan. Ai dewek mah bisa ngabejaan. Ngan dek ngabejaan teh kanu apaleun. Kumaha? Tapak meri dina leuwih. Sarobaka nyahoeunana. Tapak si Dodi. Tapak meri dina leuwih, tapak ari dina leuwih. Tapak ari jeung tapak otang da moal kaciri atuh. Nya. Ieu mah nyaritakeun Aswadi Kuma lain ari na teh ah. Tapak soang dina bantar. Tapak soang dina bantar. Saha nu bakal nyaho kana hatena kangkung? Saha nu bakal nyaho kana hatena kangkung? Lintang ti nyiksi kanana. Apan kangkung teh sok dikeuretan. Teu, taroskeun ka ibu nena. Margi anjeunna mah sok nyeun keripik. Teu nyala rambung sia teh atuh. Kitu tah. Ana kalila-lila waktu. Mun tabuktikeun we. Sumuhun da moal aya nu apaleun deui kana ilmu anu kitu lintang ti Gunawan Wibiksana. Da eta mah urang dinya. Wargina. Ngan moal ngabejakeun itu ka anak. Sanu teu nyaah. Ayeuna mah langsung ku bapa. Margi itu waktu samporet. Dalam panjang keneh waktu mah tiasa anoman teh ka itu sakedeung bila teu dikainya. Tak aya kitu dewek teh euy. Cek aing oge. Nepi ka ngilu ngatur teh si goblok. Tak kitu, da keseleun teh pamirsa mah. Aya kena tamat pamirsa. Kitu, Pak. Upami palai eleh, ya. Jadi teu Gunawan Wibiksana yang ku Semar, heukeun bae da eta mah sah-sah wae nya. Tong ngararambek ya. Tah, carana teh kudu paehna bareng, ulah beda sadetik oge. Paehna kudu bareng.
dua nana ulah aya nu beda 1 menit oge 1 detik oge kudu bareng paehna moal hirup deui teh ayahnya nu paeh bebarengan geuning aya wae kajeun paeh patunjang-tunjang cenah lagu naon teh geuning dah eta dina lagu murag kadu nya padina murag kadu teh boro-boro tidak gor sirahna pan paeh bareng ngarti kaula kumaha ulah pokona ngarti sok sakitu we Anoman perbancana suta kaemut yang teu aya deui carana lintang ti kudu diaduk kumangkeun didagorkeun sirahna antawis rayi sareng rakana atuh anoman emut kana purwa daksina purwa hartosna wiwitan daksina wakasan emut kana ajit triwikrama anoman salirana bisa ngagedean lir gunung anakan anoman ngagunakeun ilmu ajit triwikrama gangnya saperbala sewi stiker sayang tumampara ya aswani kumba aswani diaduk kumbangkeun inga paehna bareng masing pati tu makaning troy woi pahlawan alengka musuh sia didoakeun jujurna kuring mah objektif ngomong sama-sama makhluknya jangan gitu Hanoman jangan pilih kasih ieu teh dua pahlawan alengka ieu teh anu wajib dihormat ku urang da lain ngabelaan da samuka lain ieu teh melaan nagara jeung bangsa melaan lemah cai lain dek melaan kamurkaanana dasmuk gerapek pikir nya muga-muga we ieu dua pahlawan teh di alam barzahna cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah anu bela ka lemah caina nu nyaah ka nagarana tah kieu ieu teh pemuda tuladan ieu teh nya itu wajib ditiru. Oh, hampura cepot, hampura. Teu sangka maneh sanajan bentuk kitu hate mah kasep luar biasa. Barokana aduh aing kasep. Nah kitu jang. Mudah-mudahan we atuh. Ieu nilai-nilai juang nyata cing arareunteub ka nonoman-nonoman bangsa urang, saolah-olah akang teh teh mere spirit. Supaya bangsa urang teh nilai-nilai juangna dina dadana teh dina mangsa ngeusian kamardekaan teh cing leukeun atuh urang teh daek papelakan di gunung-gunung anu gunul leuweung-leuweung nu geus eueuh nya kudu imeut nyaah kana lemah cai bebersih jeung sajabana teh geus tanggung jawab urang heuh geunah merenah tumaninah teh da keur saha da keur urang-urang keneh nya tah atuh ku kituna hapunten ti akang saparakanca ila lampahan teh Aswani kumba gugur kumba aswani gugur teh sasatna mung duwi ka dieu kitu teh keneh da wengi minggu engke ge dipendak deui sareng akang dina carita anu sanes nya to be continue sabab ieu teh
cukup gitu lampa orang pungkas kumang genetik Barasari itu pelawang si kota gening